Heeh, ari dahar di luar imah teh kuat ka resep besti tapi nya eta geuning lobasan gangguanana nya geus diganggu ku laleur mah geus loba nu ngaliwat mah nya eta tah geus aya di tukang dagang di tah kaluar geus puguh uing teh aya di luar. Ieu teh beres nyeuseuh tah. Erek ngageruh cengek make tarasi. Ojan. Lalabna tah Arya pahit jeung peutung. Tadi banget. Pokona mah ieu teh dicipta-cipta ti peuting ulah hayang dahar jeung sambal tarasi. Oh ya gawe. Oyag Oyag. Tapi ka jempol suku ge oyag. Ada lah. Atau mau lada-lada bisa ngurus. Bes. Goreng asin cengkrang gitu nya. Sambal tarasi. Nya ya. Arya peuting. Pokona masih peuting teh di tadi seupan ya. Neng, ieu mah santuan. Enggak tuh. Dah, bes. Cuelkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kungeunah. Putih tah. Cuelkeun sambal. Tah, putihna dibukaannya meh teu hese. Jadi tinggal balawakeun, abang balawakeun deui. Ngeunah putihna. Pokona mah leunah itu nya. Di mana, Neng? Neng. Itu kan pengen tadi. Tah, keluar cenah si Mang kita jajan.